atuh ari gaduh hate mah sareng ampelana teu. Lain, Mang. Ngomong-ngomong, Aida kan perkemis. Cepet itu malam Jumat. Malam Jumat kamari, kuring iseng-iseng euy. Keluar imah, motoran anu poe. Tempo sia ku jelas pisan ieu. Udah kritik bari burikir, tuyul 3 kali. Ih, Ya. meni jelas pisan gitu, Pe. Kelumpat ya teh. Atuh. Bener teh. Aduh, tapi urang mah tengah aja sih kamari euy. Moto pamajikan di tukangan imah. Hari PT tempo tukangan pamajikan. Jelas pisan pocong eta mah. Ya, Sakieu nya euy. tah si anu urang bisa yang ningali mah bahasa malam Jumat kaliwon kamari tingali. Lah, Tah menang foto sekali dua tuh eta mah kuntilanak atuh Mang Boy. Tapi eta nu hiji mah keriting. Nu hiji mah boukna lurus euy. Anu keriting mah eta teh cat init ka salon. Tah lamun nu buukna lurus eta geus diri bonding. Woi, tinggal jalmi suksesnya. Pancingan anyar. Nya. Acuk anyar. Serang si ganteng ieu mah. Oh nya bangetna gantengnya. Yo, boy, kurang mah ganteng turunan otodidak, ganteng permanen. Eta, bener. Oh. Urang ge ganteng turunan. Nya. Ngan mun manggih tanyakan goreng deui. Punten atuh euy ngaliwat teh. Lain teh nyahuan euy. Padahal uing teh di penjara gara-gara main jelema dah. Ai dirinya gua naon euy? Dewek mah euy, maling motor. Maling motor. Hari maneh teh? Teu pira euy, dewek mah ngalah suluk. Lah, malah suruh make jeung di penjara segala. Nah kumaha? Kieu caritana mah euy. Dewek teh ngalah suluk. Geus kitu teh. Neangan tali. Ai pas tali aya domaan. Nya kagok ku dewek teh eta doma digarap. Terus dipencit. Dagingna dijual. Dibelikeun minuman. Waduh. Pas keur mabok, aya rana ngaliwat. Geus ya. Nya dewek teh saheng hulu dewek teh. Geus kitu teh digarap deui ku dewek teh. Datang ka bogohna. Kabeh ku dewek. Geus kitu motorna dipaling, dibawa ka jalan. Maklum keur mabok euy. Nabrak polisi, nepi ka cokorna pengkeh tah. Nah, risia kalakah ngadongeng. Jadi maneh anu nyepeng jarum tia tadi teh? Heeh, rek naon kitu? Paninya ge nyepengan jarum tadi. Oh, dimasalahkeun, masalah jarum eta. Heeh, rek masalahkeun hayu gara-gara jarum eta teh. Keheul urang ge ka maneh tah. Sarua saya ge keheul ka kodrat. Urang rek ngaput, jarum jadi leungit tah. Teu narima aing mah. Sarua urang ge teu narima. Aya naon atuh ieu teh jadi pasyak ieu? Ieu tah gara-gara si Naon? jarum jadi leungit nu urang. Alah, pira oge jarum leutik dipasyakeun. Naon itu persoalanna atuh? Ieu bah. Pira ge jarum saya keur heuai eta jarum diasupkeun kana baham. Lain jo euy. Kumaha panen jagong teh? Mucekil hasilna? Alhamdulillah. Cekil. Alhamdulillah, nuhun atulah. Ari maneh kumaha eta panen paria teh micekil? Wah, gagal jo euy. Gagal kumaha? Apanan sarua panen paria teh sok micekil. Ah, mucekil teh mah nya mucekil. Tapi kunaon atuh? paria teh pahit kabeh. Kumaha pe? Kuliah teh beres? Alhamdulillah beres, Mang. Oh, syukur atuh. Mang mah ieu jeung Oboy. Saminggu nganggur. Ah, dawing oge, Mang.
kabawa ku barudak we nabeuh pan ayeuna mah. Tapi empai mah pan gaulna jeung beda atuh jeung akademik. Da jelema mah kumaha gaul atuh empai. Heeh. Model empai gaul jeung nu bisa musik. Bisa meureunnan. Saeutik-eutikeun mang Nabeuh. musik mah nabeuh. Heeh. Model mang ayeuna gaul jeung ustad. Bisa ngaji nya mah. Bisa ngaji. Gaul jeung penari. Pasti bisa nari nya Bisa mah. nari. Gaul jeung maung. Bisa ngagerem. Bisa dihakan.